Rengse bagian ke-7 Mangjaga Anca Caris Nyamuk judulna Cipanon Indung ayeuna nincak bagian ke-8. Atuh mangjaga aturkeun rebu nuhun laksa ketika minyahan terutami ka mitra sadaya nu sami-sami ngabandungan dongeng. Ulah kirang-kirang ngapunten dina kakirangan sareng kalepatanana. Tangtos dina ngadongengkeun dongeng seueur kahilapan sareng kalepatan dan jembar hapuntenna ti para wargi sadaya. Atuh para wargi kalayan atas nama admin sareng kru tim Mangja Official mangjaga aturkeun nuhun ka para wargi nu paros noel subscribe sareng loncengna anu paros noel like-na pon kitu deui para mitra sering ngabagikeun sering komentar ge hatur nuhun para mitra sadayana komentar ge para mitra priyogi kanggo Mangja Official seueur eta ge komentar-komentar seseueurna malah ngadukung para mitra ka Mangja Official marginya kitu kanggo hiburan tiaya sangkut paut sareng sanes ieu mah hiburan we malulu hiburan para mitra di Mangja Official. Mangga Cipanon Indung karangan Kiliksa dina bagian ke-8 urang lajengkeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu kumaha daramang sadayana alhamdulillah mangjaya aya hibar pangduati para wargi tiasa mancen tugas neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna kanya Cipanon Indung karya Kiliksa ayeuna nincak bagian ke-8. Nah kumaha terasna ieu dongeng mangga urang sami-sami Bandungan. Sareng ti mana karta meunang duit teh mangga urang sami-sami Bandungan bae etang-etang hiburan pangbeberah mana. Sareng mudah-mudahan ieu dongeng aya manfaatna khususna pikeun Mangjaya umumna pikeun para kaum dangu sadaya. Mangga wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu harita kene Haji Bana Badami jeung Pak RT. Putusanana rek laporan ka kulisi desa pikeun ngarengsekeun masalah eta. Ari sabab mun diantep karep bisi nimbulkeun mamala nu leuwih gede. Sabab jelas pisan karta keur memeujeuhna nafsu. Dina dirina asa dihina jeung dicacampah ku pihak Ocim. Sedengkeun Ocim perlu diurus ku kulisi sabab geus ngajalankeun pamaenan deui ingkar tina janji nu geus dikedalkeun bareto. Sanggeus parat Badami Pak RT init nepungan ka kulisi desa. Sedengkeun Haji Bana tetep didinya nyang hareupan Ocim jeung baladna. Katut karta nu ditudi ngabangsa tea disaksian ku sababaraha urang sesepuh lemur. Dekung silila kulisi datang bangun rusuh sup katepas gek diuk dina korsi. Panon mureleng ka Ocim jeung gemes sabab geus diharewosan ku Pak RT yen Ocim tetep wae resep main. Pak Ici mangga nyangakeun aya padamelan ieu teh kahiji Jakarta ditudi ngabangsat karo rompo kuring teh ari jenisna nolak. Kaduana masalah Ocim jeung baturna nu tetep resep main saksina Jakarta. Daina mangga we nyangakeun ha perlu dicanaka kacamatan atana pinte. Eta mah teu langkung Pak Ici we kumaha saena nyangakeun. Haji Bana seren sumeren. Atuh para mitra beuki peot we Ocim teh beungeut sepa jiga mayit sedengkeun karta danga. Manehna aya asa kasempetan pikeun males kanyeri ka Ocim ku jalan ngaboker lalampahanana. Tete latih salah tina beja. Yen si Ocim bener-bener bandel teu inget kana pepeling nu bareto geus dijalankeun nya. Ayeuna mah kapaksa Ocim jeung baladna kudu digiring ka kacamatan. Kulisi nyingsieunan. Atuh mending ngarempeyak sadaya Ocim teh bakat ku sieun ngayak-yak sok nyarita ngalengis. Duh, Poci, mugi keur saluntur manah we sing hawatos ka abdi. Ulah dicana ka kacamatan lah sawios di dieu we bade ngahukuman mah. Abdi mah rumaos lepat teu taat sareng teu satuhu kana janji. Heueuh, bareto ge maneh teh nyarita kitu. Tapi mana buktina? Nah bantangul kabina-bina teuing sia teh Ocim. Kalakuan kitu teh kalakuan sasar kumaha lamun barudak leutik narurutan der kana ngadu main kartu jeung sajabana. Atuh moal aya pikahareupeunana nu ngawangun nagara urang teh jelema ngan saukur main kartu mah.
Pek pikir ku maneh si Ocim kalakuan maneh teh geus kabina-bina atawa sahanteuna bae geus ngaruksak katentreman masyarakat di desa. Para wargi sadaya kulisi ngahualkeun kasalahan Ocim nu memang bener-bener jalire tina janggi ingkar tina subaya, lunca-linci luncat mulang ingkar tina tali gadang. Ayeuna mah moal Pak Ici lah moal kedah kumaha tu abdi teh sanggem ngajalankeunana asa ulah dicana ka kacamatan nu penting mah. Ocim bener-bener ngarasa sieun. Jawab pertanyaan kuring. Naon nu jadi dadasar pokok pangna maneh kumawani nunding ka Karta yen geus ngabangsat ika imah-imah? Cik jawab. Ka hiji teh abdi teh sieun sun lantaran Karta ngancam rek males nyeri ka abdi. Kaduana abdi curiga dumeh Karta ngadak-ngadak seueur artos. Sedengkeun Pak Haji tos kabongkaran, atuh teh gue Karta teh ngabangsat. Jawab Ocim sangeunahna estuning polos. Nah cukup ku sakitu. Pak Polisi nanya deui. Nyangakeun ieu daya-daya abdi mah rumah selepat, Pak. Jawab Ocim. Mangga cicing heula maneh Cim. Ayeuna rek nanya ka Karta. Naha rumah geus maling duit ka Haji Bana? Polisi ngareret ka Karta. Henteu Pak Ici. Teu rumaos abdi mah da boga duit ge lain meunang maling. Meunang usaha salila saminggu di kota. Abdi teh kuli manggul di pasar. Kuli manggulan beas sarta siangna sok ngabeca. Jawab Karta tegas. Daek mun dibuktikeun ngarasa rarea percaya yen Ujang bener-bener teu maling ti Haji Bana? Kulisi nanya deui. Leuwih tegas jeung Daria. Mangga. Jalan naon ge kok abdi baris ditempuh pikeun ngabuktikeun yen abdi mah di rumah samaling duit ka Haji Bana. Keheulaan ari abdi kudu pulang paling mah tuh Pak Ici. Lain. Bahasa malam Kemis Jakarta aya di mana? Saha nu bisa dijieun saksi pikeun ngabuktikeunana? Kulisi neuteup ka Karta sorot panon jiga nu tembus kana dada Karta. Hayang sidik kana eusi hatena. Hari malam Kemis mah abdi aya di kota Bandung atuh meuting di warung Iti. Da tos mah tuh di dinya teh upami Pak Ici palai yakin mah mangga we da pisan urang ka Bandung supaya jelas sagala rupina. Jawab Karta tegas. Nu ngadenge kitu teh hate Ocim jeung baturna beuki peot sabab sangkaanana estuning sulaya. Hade mun kitu mah samemeh dilaporkeun kan wajib di kacamatan, leuwih hade urang rengsekeun heula ku urang. Sabab urang ge kudu sanggup ngarengsekeun sagala rupa masalah anu aya di lembur ieu. Yu urang ini ayeuna pisan. Ulah dingkengke deui, ceuk Kulisi tegas sabab geus boga tujuan nu tangtu pikeun nalungtik perkara bangsat. Kumaha mun kuring milu meunang ngajawan teu? Keun urusan ongkos perongkosan jeung waraga sejenna mah kuring milu tanggung jawab atuh. Haji Bana panasaran, aya ngabuktikeun ku panon sorangan. Ulah aya paribasa manehanana ngan saukur beja ti batur. Ih, kantenan pisan kedah kitu atuh Pak Haji margi supados kasaksian sagala rupina. Yu atuh ayeuna mah meungpeung ayakeun waktu ngan kuring rek amanat ka Pak RT. Jaga ieu tilu jelema teu meunang ka mana-mana. Mun ini ti lembur hartina hayang disiksa, hayang dibui. Tak kitu we Pak RT. Pak RT nyanggupan. Rek ngajaga Ocim jeung sabatur-baturna sangkan teu incah balilahan ti lembur Cileutik. Sabab perkarana can rengse sedengkeun Karta jeung Hadi Subana katut Kulisi sanggeus tarap trimah beramiang ngajugjug ka kota Bandung pikeun ngabuktikeun yen Karta teh teu salah. Teu kacatur lilana di perjalanan, Haji Bana jeung Kulisi anjog gaduh di jungjung. Kabeneran pisan jalma nu rek dipentak katerangan aya. Sarta Maiti nerangkeun sajalan terahna tayanu disumput salindung. Yakin Karta sok meuting di warung manehanana iwa ti malam Jumaah nu henteu teh. Sabab Karta nepungan Ocim teh ari perluna mayar hutang. Tak kitu Pak Ici kumaha cekap sakieu bilih kirang percanten mamangga we atuh pilari katerangan-katerangan sanesna. Supados yakin ke ku abdi ditepangkeun sareng rerencangan abdi nu pada malan sareng kana kula-kuli gitu di pasar. Cek Karta. Sanggeus nyaksian Maiti nu nerangkeun kaayaan manehanana. Jika nama cukup kuring percaya sakitu ge tapi kumaha Pak Haji? Ya cukup kuring yakin jeung percaya. Yen jang Karta teu boga salah. Jika na bae bangsatna nu jauh ieu teh atawa nu can kanyawan saha-sahana. Kajadian ieu teh ngan kabeneran wungkul sarta si Ocim nu memang goreng hate kanulian. Yu urang balik ayeuna mah. Karta mah teu salah.
Jawab Haji Bana nyokot putusan. Karta bungaheun sabab manehna bebas tina bang baluh. Bebas tina tuduhan da memang manehna ge teu rumasa. Barang geus rengsek kitu mah berade barali ka lembur Cileutik. Datang ka lembur teh geus peuting kaayaan di Cileutik geus jempling. Sabab para mitra sadaya, jalma nu geus sarare tibra kulisi jeung Haji Bana satuju yen urusan karta dianggap beres teu aya nu perlu diuruskeun deui sarta harita keneh karta bali. Kocapkeun isukna, karta ngahaja nepungan Ocim nu aya di imahna. Tapi ditelingakeun ku pangurus sabab pabeberang rek dipariksa di desa. Karta ngahaja nepungan rek ngayakeun balitungan bisi Ocim dibawa manten ka desa atawa ka kacamatan. Rasakeun si Ocim, aing moal ngahampura kana katalengesan sia deuleu. Aing moal ngantep ka manusia pantar sia nu purah mitenah kanu teu gablek dosa. Nah dikira aing rek sieun, moal deuleu aing moal sieun. Ceuk Karta ngomong sorangan. Ngagedig lempang muru ka imah Ocim. Barang serog ka imahna Ocim geus ngadaweung dina bang barung. Sorangan bari ngalamun ras inget kana kajadian kamari. Manehna sasat diancam ku kulisi mun ini ti imah hartina hayang dibui. Harita keneh kalangkang bui geus ebreh kasawang dina ciptaan. Manehna ngarengko di kamar tahanan, manehna kudu ngalaman unggah balewatangan. Naon losos ka dieu Karta teh? Ocim kaget nempon nu datang. Sabab ku sareretan geus katara Karta keheuleuan ka manehanana. Sorot panon jiga nu cahayaan nganung hawa nafsu nu pohara. Reg Karta eureun teu jiga teu jauh ti Ocim nu colohok bangun keung. Cim, aing geus janji yen bakal ngayakeun balitungan jeung sia. Taina geus tepi kana waktuna nincak kana mangsana deuleu. Samemeh maneh dibui kudu narima heula wawalas ti aing. Nu geus dihianatan ku sia sarta dipitenah nu pohara kejemna. Jaba geus meres ka aing ku jalan mereng nginjem duit keur modal ngadu. Akhirna sia nu untung aing nu rugi. Bari jeung ditodi ngabangsat. Ye hiji hinaan keur aing euy bising teh nyaho mah. Tah ulah papanjangan euy. Kajadian geus kaliwat mah angape euy impian nu taya hartina. Hampura dewek euy geus rumasa euy dewek teu salah. Ceuk Ocim bari ngeleper. Sieun disiksa ku Karta nu geus dikawasa ku nafsu. Nah sia ngomong teh. Nah dikira aing teh gablek polo. Moal bisa deureuh diolo mah aing mah. Sabab aing lain budak satepak. Aing mah lain budak rodek hulu deuleu. Aing teh boga rasa jeung boga rumasa. Sarta boga harga diri. Ayeuna sia kudu narima balitungan ti aing. Sia kudu mulangkeun duit ka aing lobana 100.000 deuleu. Mun teu bukti ayeuna beheung sia gantina sia. Aing mah teu ngeunah nyeri deuleu di kitu-kitu. Nyeri alabatan kumaha mah sia aing dipitenah ku sia. Sok sia rek kumaha. Ceuk Karta bari molotot. Atuh puguh Ocim menibun celik bakat ku kaget. Teu nyangka Karta bakal kitu peta. Tak sing eling euy naon ieu teh naon maksud maneh? Eling aing mah. Da teh sare teu ngalinur. Teu gelo aing mah datang ka dieu teh. Minta balitungan jeung sia. Tujuan aing nagih hutang ka nyeri ati deuleu. Sabenerna mah lamun aing hayang leuwih ti kitu ge bisa. Sia didakwa ku aing minta ganti 1 juta. Aing nyeri moal kacumponan, tapi aing tetep deuleu. Masih keneh ningali ka sia, lain sia teh batur aing. Sok, duit 100.000 ka aingkeun. Hitung-hitung mulangkeun ka nyeri aing. Karta maju salengkah atuh meni ngahuleng Ocim teh. Tuluy nangtung lalaunan jerut turun kaburuan. Bari taki-taki pikeun ngajaga sagala rupa kamungkinan bisi Karta narajang ka manehanana. Cim, jawab sia sing bener. Rek mere duit atau rek masarahkeun beung sia ka aing. Kudu putus sia. Sameme sia mantong ka akhirat deuleu. Karta beuki kasar nyaritana. Panon bolotot peureup geus dikepeulkeun. Karta, aing lain budak leutik deuleu. Duit moal mere beheung moal dibikeun. Jeung tibata nurut kana omongan sia leuwih hade ancur tutumpuran. Modar ge taya halanganana. Ngalungsar ngajadi babatang. Aing sia moal mundur sasiku moal ngejat satu nyang weas. Cek Ocim malik nafsu. Manehna ge lantaran asa dihina ku Karta. Puguh Karta tambah nafsu sabab asa dilayanan. Alus Cim alus. Memang kudu kitu jadi lalaki mah. Berarti sia lalaki langit lalanang jagat deuleu sok maju. Urang parebut umur begala nyawa jeung dewek. Urang nyekel sabuk milang tatu deuleu. Urang silirak-rak iga jeung dewek.
Sok kurang ngajajal pangabisa. Setan sia ngahina ka aing ha? Ocim geus teu kuat nahan amarah. Sabrutna rajang ku peureupna meningah hiung bangbaraan tapi karta geus waspada ti tadi mula. Peureup musuh nu ngancam irung mesin nami lepas ka tukang, kilak hiu plos peureup musuh ngaliwat ka gigireun beungeutna. Sakilat leungeun kencan nepak suku musuh, dibarengan ku peureup katuhu nu asup kana iga burung hiu keduk. Ocim ngagero bari nyolonton, cedak nengar janela. Sirah karasa lieur keur kitu karta nubruk lir badak mabok. Seak cedak ngabadug careham Ocim ku siku kenca katuhu. Geus kitu ngangkat sukuna kedung. Tuur kana dada Ocim atuh Ocim daek teu daek meuni babalongkengan utah. Dibarengan ku tetempuan ranyai kararoneng. Sirah lieur asa ngubeng alam asa tibalik. Solonton kedebut rubuh. Terus sasegor kawas nusakara. Geningan sakit tu kakuatan sia teh Cim. Sok udang sia. Munya sia wani paeh mah ku aing rek diladenan deuleu. Karta nangtang bangun gagah. Dua leungeun ti papereket dikepeulkeun. Ocim gegerungan. Kunial hudang deui beungeut geuneuk. Panon burahay beureum bibirna geunteul. Kawas nu weureu Ocim jadi buringas. Geus poho kana kaayaan teu boga perhitungan dina tarungna. Sabrut narajang leuwih kesit batan tadi, puguh we babari pisan pikeun karta mah. Jalma nu setengah mabok dipapag ku peureupna nu buleud. Seak kedukeun pisan kana tarang, lengak Ocim ngalengak. Breh teh mong lak-lakanana. Matak babari pisan narajangna sakilat karta ngayunkeun peureub. Hiu cerot nengal pisan kana gonok laki sasat megatkeun ti koro. Ocim balaba belebeb hese nyarita. Rek ngagero jika katahan sabab tikoro keuna pisan ku peureub satakalna. Cungkel bru Ocim rubuh tuluy kokosodan jiga sakarat. Akhirna ngulapes bari molotot letah ngeleel jiga nu kaceke. Sakedapan jempe karta ngajanteng bari moloho ka musuhna. Nu geus ngajoprak teu walakaya nasibna can kanyahoan hanyawaan keneh atawa maot. Nganu jelas ma Ocim kacidapi kawatirinana sabab teu beda jeung nu geus palastra. Panon buncelik letah ngelel jeung suku jadi jaleger heuras. Hah? Modar kitu? Karta nanya ka dirina pribadi. Hari suku asa nanceb kana bumi hese pikeun dilengkahkeun. Jajantung motah siga nu ajol-ajolan ratu gawas nu tutunggulan. Keur kitu kurunyung aya nu datang duaan horeng Suha jeung Ili. Kamari geus janji rek nepungan Pak RT babarengan jeung Ocim. Tapi barang nempokayan Ocim batan sakitu duana ngarandeg bari ngajenghok. Sabab kaget nempo balad ngajoprak teu empes-empes. Suha, Ili, rek kamarana sia ha? Hayang modar sia ka dieu deuleu. Karta jiga nu kasurupan. Ngadak-ngadak jadi buring has nempo nu duaan teh. Atuh puguh Suha jeung Ili mening ngalenyap. Kawas aya nu ngagebah. Beretak duana lalalumpatan satakar tanaga. Sieun disiksa ku karta sakaliwat dia para mitra. Duana geus ngiles teuing ka mana leosna. Kurang ngajar sia rek ka mana sia Suha? Sigana kudu dipodaran kabeh ku aing sabab mitenah ka aing tiluan babarengan. Resakeun sia. Karta jadi bayangan. Uteukna panas pipikiran pusing getihna mangagolak. Kalayan tirarat-reret pedengpeng lumpat ngaberik nuduaan. Maksudna marek disiksa kawas ka Ocim tadi. Kocapkeun para wargi di imah hajibana. Harita aya 4 jalma keur ngobrol darianaker. Nu dicaritakeun ti jauh tina urusan karta jeung Ocim anu keur silih tuding teh. Tapi ayeuna geus jelas yen karta teh teu salah. Kulisi jeung Pak RT satuju rek nangkep Ocim jeung baladna sarta rek diuruskeun di desa. Tapi samemeh ini torojol anu datang duaan tayalian Iwati Suha jeung Ili. Datangna burial buncelik bari calangap, kesa ngucur ambekan ngahegak, bakat ku cape jeung sieun. Para mitra kaum dangu, barang harita ningali aya Ili jeung Suha datang kulisi tuluy nyarita. Aya naon je jeung Suha? Jeung Ili? Mending ngahegak kitu kawas diudag setan we. Suha jeung Ili can ngajawab kalah pating kadeprok dina golodog. Panona harita teh para mitra burial buncelik napasna beuki kerep jeung kacidaripuhna.
Kulisi jeung sakur nu aya di dinya colohok bengong kabeh ngarasa kaget ku lalampahan Suha jeung Ili. Jang Suha, buru-buru terangkeun ka kuring aya naon ieu teh atuh? Aya maung atawa aya kahuruan? Atawa aya nu cilaka? Kulisi nanya deui. Hatena rada hariwang bisi aya nu matak bahaya ka balarea. Pak Ici, karta ngamuk? Suha bangun asa-asa. Hah? Ngamuk? Di mana, Jang? Di mana Ocim malah Ocim ngajoprak teu empes-empes. Astagfirullahalazim. Nah kumaha tuh itinya naon sababna atuh make ngamuk? Pak RT, Pak Haji ayo orang susul ka imah Ocim. Bisi bener-bener karta ngamuk cilaka imah ieu. Kulisi gugup. Nu sejen jadi tagiwur teu puguh bring ngajugjug ka imah Ocim. Samemeh tepi pasaranog jeung karta nu keur lumpatan bari susumar. Barang red ka Suha reg eureun tuluy nyarekan. Suha, Ili. Sia saruana jeung si Ocim. Kudu diwaras sia ku aing. Sia geus nipu, meres ngalejokeun mitenah ka aing. Modar sia deuleu. Celeng karta luncat ka Suha. Pereup ngahiung ngahancam tarang. Tapi mendingan sakilat kulisi luncat hiuk seak pek pepeuteyan karta dibabu ku pigeulang leungeun perengkel leungeun karta asa murungkut tuluy nilep bari nyengir bakat ku nyeri karta malika kulisi pok nanya naon teh kulisi mau dicampur kana urusan kuring jang karta kuring mah lain milu campur kana urusan ujang keur ngajaga keamanan jeung katengtreman balarea nyegah jadina pacengkada nu leuwih rongkah. Mun aya masalah rengsekeun ku jalan nu bener. Ulah main hakim sorangan sabab nu kitu teh kacida salahna. Jawab kulisi leuleuy tapi tegas. Panon mureleng ka karta nu masih keneh muringis. Kuring minta idin. Ngarawa rek ngawaras si Suha jeung si Ili. Rek ngayakeun balitungan jeung nu adil. Lah, balitungan nu adil jeung kuring. Ulah manehna we ngakayakeun ka kuring tuluy-tuluyan. Nyiksa ka kuring bea karep. Ai kuring teu bisa ngayakeun balitungan. Ceuk karta bari kakerot panon ngagiler ka Suha. Nu adil teh nu kumaha atuh Jang Karta? Piraku rek mawa karep sorangan. Yu ayeuna mah tuturkeun kuring urang ka imah Ocim. Naon nu geus kajadian di ditu, Jang Karta kudu tanggung jawab. Karta mugen mung indit tapi kulisi maksa. Malah ngancam rek nampiling mun teu nurut. Karta nyaho saha ari kulisi desa. Kapaksa nuturkeun dibarengan ku hate nu tagiwur loba kasieun jeung kapaur karta leumpang bari ngupat jroning hatena. Can puas hate can nampiling si Suha jeung si Ili sarua gelona jeung si Ocim tapi sugana kesempatan nu hade najan hareupeun lurah ge dibanting ku aing sakalian paduli teuing dihukum ge taya halanganana lah hirup ge sangsara wae mah heueuh hartina karta nekad. Pikiran jadi ponok teu inget kana nasib anak jeung pamajikan. Lamun manehna nepi ka unggah balewatangan tinangtu anak jeung pamajikan bakal leuwih goreng balukarna sabab teu aya nu nanggung nasibna. Ibarat nu peungas rancatan. Tepung silila kulisi jeung baladna terpi kaburuan imah Ocim. Barang serog sarerea ngajenghok sabab Ocim bener-bener ngajoprak teu empes-empes. Jeung deui watak watir can aya nu manggihan lantaran anak pamajikanana keur areueuh. Aduh, kunaon atuh ieu karta? Dikumahakeun ku maneh teh? Kulisi nafsu ari nempok kitu mah. Katara beungeutna geuneuk panonna bolotot ka karta. Wae, nya dikumahakeun ieu teh Jang Karta? Haji Banadar sarua kaget teu ngarti kana sabab musababna. Ceu bae kuring ngaran si Ocim. Manehna geus ngahina ka kuring malah nu leuwih ti kitu hayang ngagubruskeun ka kuring. Taina diwaras sakalian sina karasaeun ku babatokna, karasaeun ku tulang beheungna sugan. Ceuk Karta teu kireum-kireum. Malah jiga nu sugema pisan. Nya, tapi dikumahakeun pangna bisa kieu teh? Ditonyok dadana jeung beheungna. Namru tuluy ngalempre. Jawab Karta para mitra sajujurna. Puguh kulisi jeung nu sejen meningah hulang tuluy marlong kan awak Ocim nu katempona jaleger kaku. Pariksa heula tuh Pak Ici. Kumaha kaayaan Ocim deui teh? Haji Bana ngingetan sabab kulisi kalah ka ngahulang bangun bingung. Geus diingetan mah kulik si mariksa Ocim. Tapi tetela aya keneh harepan najan ipis ge. Sabab dadana kakategan keneh saterusna Ocim dipindahkeun ka jero imah. Tuluy ditarekahan ku Haji Bana jeung kolot-kolot nu aya di dinya.
Sedengkeun karta kapaksa ditewak dibawa ka kacamatan ku kulisi pikeun diayakeun papariksaan kalayan taliti. Marah sakalian jeung suha katut ili sabab sarua boga kasalahan nu perlu dibebenerna. Lembur cileutik jadi geunyileung para wargi sadaya lantaran beja ngeunaan ngamukna karta babari pisan rekabna. Beja pabeja-beja beja nerekab ka mana-mana. Atuh jadi sabiwir hiji tatalepa ka unggal jalma. Malah mah kalembur sejen ge tepi geus pada nyaho ngeunaan eta kajadian nu tumiba di lembur cileutik. Komo Nyi Sarmi jeung Ma Usih mah da poe eta keneh dibejaan ku kulisi. Yen karta kapaksa ditangkep. Sabab geus ngalakukeun kakerasan anu ngabalukarkeun rubuhna Ocim. Kalayan tatu nu matak hariwang sabab ti corona jadi bareuh Ocim teu eling-eling. Nyi Sarmi kacida sedihna, ras inget ka anakna nu masih keneh merlukeun tanggung jawab nu jadi bapa. Sedengkeun kaayaan batan sakitu estu taya pisan harepeuneun. Teu aya pisan harepkeuneun. Keur aya oge sakitu atuh komo mun bapana dihukum geus tangtu leuwih barurat. Duh, Gusti nah kedah kumaha atuh abdi teh Gusti. Gogoda jeung dodoja teh meuni teu aya reureuhna. Nah, atuh ari Kang Karta bet kalah ngalakukeun anu sakitu jahatna. Jeung naon deui ari sababna? Apan kamari mah geus sadar, geus eling, geus aya harapan kana bener jeung bageur. Tapi nah ayeuna bet jadi kieu. Duh, emak tulungan abdi emak. Ceuk Nyi Sarmi bari nyuuh kana lahunan. Hatena asa digerihan ku hinis. Tungtungna para mitra hiung ceurik tina awahingkuna langsa bet asa kabina-bina katunggaraan teh taya lat. Para mitra kaum dangu, perasaan Nyi Sarmi nu sakitu sedihna. Sigana tembus kana hate Ma Usih nu harita keur ngahuleng mikiran anakna dina golodog. Kalayan teu loba pikir leos indit ka imah anakna, rek nepungan minantuna jeung incuna. Barang anyog kanu dijugjug kadenge aya nu ceurik ngabangingik atuh hate Ma Usih beuki ancur. Asa rajet jeung pating seredet cipanon teu kaampeuh murubut maseuhan pipi. Nyai, Nyai, bukakeun panto ieu Nyai. Ieu emak ieu. Ma Usih gegerowan bari nyusutan cipanon. Jep nu ceurik jempe kolotrak anu ngalaan tulak harita keneh para mitra sadaya. Berai panto muka Nyi Sarmi ngelowol panon beureum jeung carindakdak. Ma, mangga kalebet ma. Heug Nyai da ngahaja ka dieu rek nepungan. Ka mana ari budak? Numawi nuju ameng di pipir tadi mah mau mobilan jeung anak tatangga. Ma Usih ka jero. Gek diuk dina samak Nyi Sarmi ge diuk bangun lungse. Cipanon teu daek saat komo basa ngareret ka indungna mah. Nu sarua ngumar cipanon kalah kanamahan sedih jeung peurih. Mak kedah kumaha atuh urang teh emak da geuning Kang Karta teh kalah ka ditangkep. Dibawa ka kacamatan ku kulisi. Naon nu kedah dipilampah ku urang? Duh, mak abdi teh bingung, mak. Ceuk Nyi Sarmi mata kuatir. Sing sabar we geuliskeun ku mah ge kaharti jeung karasa. Malah mah ge kacida sedihna mun dipikiran mah. Sabab sanu teu sedih nempo anak dibawa ku nu wajib bari jeung dituduh jahat. Urang teu bisa magar kumaha. Sabab bukti si Karta teh balaweng ka urang ge geus puguh mantangul, tak ayeuna kabuktian manehna ditewak kudu wajib keun sina karasaeun sugan. Mun tapi emak nu tunggara jeung sangsarana mah abdi. Komo Rojali nu can nyaho naon-naon leuwih watir pikarunyaeun. Kedah kumaha atuh emak meureun pikahareupeunna teh. Pikeun diri budak mah aya hiji katerangan nu nyoretan kana dirina. Yen meureun dibejaan ku baturna yen bapana kungsi unggah palewat tangan alias dibui. Ceuk Nyi Sarmi ngarasa sedih. Inget kana nasib anu jadi budak. Keun bae Nyai lah geus we. Teu kudu dieu jauh teuing mikiran. Wayahna sing sabar tarimakeun we ku kasadaran. Ngarahampang karasana. Sabab ieu teh geus kajadian hese disingkahkeunana. Atuh saja bati kitu takdir teu beunang dipungkir, kadar teu beunang disinglar. Papasten Gusti Yang Widi kersaning Allah moal tiasa dihahalang kitu. Keun bae pasrahkeun ka nu Maha Kawasa. Da urang mah teu daya teu upaya usik malih kersana Gusti. Ma Usih teu weleh mepelingan sok sanajan hatena sorangan ge asa hancur. Da sahanteuna atuh para mitra anakna kudu unggah balewatangan.
pikeun dirina ge aya asa anu ngagerihan kana hate para wargi sadaya. Nuhun emak katampi pisan ku abdi oge tapi kumaha tu ari Kang Karta nah baris dihukum atanapi moal. Sareng kumaha atuh nasibna deui. Damai kitu nyaho atuh Nyai, keteuing kumaha atuh nasibna engke. Ngan moga-moga we taya masalah nu ngaberatkeun sing aya pangampura. Ngan bae ari nili kana galagatna mah ipis harapan kana bebas. Sabab ocim teh ripuh pisan ti corona jadi bareuh cenah ambakana ge hese. Dahar ge teu bisa cenah Nyai. Sigana mah moal bisa menyateuy tah si ocim teh da kitu ceuk bejana mah. Tang tuh hukuman nu ditibatkeun ka Karta teh moal hampang-hampang sabab geus mateni hiji jalma. Nyi Sarmi ngahulang. Dina sela-sela tetempoanana nu kahalangan ku Cimata kasawang dina ciciptaanana. Harita teh para mitra kahirupan salakina bakal leuwih sangsara aya di jero panyara. Sirah gunul awakuru dibungkus ku pakean nu lumrah dipake ku sakitan. Sarta sangsara di jero panyara, batin sedih awak kasiksa. Gambaran sejen milu nemongan jalan kahirupan Nyi Sarmi jeung Rojali bakal leuwih poek. Jeung tareng tong loba hahalang, hese pikeun diliwatan ku jalma nu taya bakal pangabisa. Geus kacipta ti ayeuna hirup teh bakal leuwih ripuh ti nu enggeus-enggeus. Ditambah deui ku hukuman ti masyarakat. Nu tangtu kulawarga Karta bakal dicap jahat atawa taya harga. Sabab jelema nu geus asup ka panyara hirup jeung kahirupanana jadi heureut di masyarakat. Kitu ceuk sawangan Nyi Sarmi nu memang hirup di kampung bari jeung kurang pangaweruh. Sawangan rasa jeung ambahan pipikiran teu jauh cara anu geus teu jauh cara nu palinter. Teu bisa ngadalian rasa nu memang geus kapangaruhan ku kasedih jeung kana langsaan. Atuh nu kasawang teh goreng jeung goreng bae. Nu balukarna matak ipis harepan munggaskeun tujuan hirup. Mak, kudu kumaha tu abdi ayeuna saha nu baris jadi tanggalan dina rumah tangga abdi. Mangkaning kaayaan batan sakieu matak lewang jeung hariwang, mak. Ceuk Nyi Sarmi sanggeus rada lila beungeutna pias. Para mitra sadaya harita mah usih tulu nyarita. Nyata jadi pakarang nu matih mah pikeun ngarengsekeun ieu masalah mah Nyai. Iwati sabar jeung sadar. Sing wani nyang hareupan kanyataan hirup anu keur dihareupan ku urang. Naon anu bakal tumiba ulah dijieun halangan keur ngalakonan hirup. Nu penting masing eling ka Allah. Ulah poho ka anjeunanana sabab hirup jeung huripna manusia diatur ku Allah tah kitu Nyai. Nuhun mak hartos pisan. Jep jempe deui duanana ngaharulang sarua bingungna. Najan kudu sabar oge kasedih mah tetep poe nyimbutan hatena. Teu daek nyingrai kanu angang, Nyi Sarmi ngahulang deui, mikiran pilampaheun saterusna. Sedang mah usih keur nyipta kaayaan Karta nu geus init ka kacamatan, pantosna teh keur dipariksa kudu wajib, mung hanya kal waktosna kabujeng seep.